warahmatullahi wabarakatuh. Sanes pada pidato, sanes menghayong maparin apresiasi ngenaan drama tukang asahan. Adik-adik sedaya, drama tukang asahan kenging Kang Wahyu itu di sana. Drama itu dibangun ku aya lima jenis drama ada di urang di Sunda. Umpamanya Kang Wahyu mah nganggo istilah pura itu gugurokan we. Nganggo istilah gaya. Jadi drama tukang asahan ieu teh aya mahasiswa jeung tukang asahan. Di sana dipintonkan di gaya drama modern. Ajeng aya Sudagar Bunghar kamu gaya sandiwaraan itu sama dengan misiki gitu ya, anu artistikna ngomong dibuker nanti ngomong kamar leuweung kamar leuweung laut kamar laut gitu. Lajeng aya si Kabayan ya dina gaya longser. Lajeng aya itu tukang asahan merantos saya gitu. Aya Raja nya dijelaskan gaya geuning karesmen. Tadi sadar dihijikeun, dulu kan ngomong nanti nyarios nanti dialog nanti masing-masing. Anu dina gaya geuning karesmen dihaluangkeun, anu gaya sandiwara ngomongna jika sandiwara dihalu-halu. Sanu kantos-kantos sandiwara terus. Itu dihalu-halu. Kurang lebih ngomong teh. Sampeyan anyar pinanggih di mana teh lembur matu Banjar Karang Pamindangan nagara acik-acikan. Tah gitu sandiwara ngomong teh. Wayang nah gitu itu supaya nyapalon teh waktu mga orang sami-sami saksian drama tukang asahan naskah kangge Kang Wahyu di sana mengat ya satu dulu. Alam dunia teh dirsa upama bab bunda hesek terkena itu cek kurang olahraga hesek ditengguhna jadi alam dunia teh terbeda kita kalucingan mata kahulang mata kolot tapi cek astronom sanajan nya dunia teh bundar cenah kabubur aturan anak muter dina rotasi nah gulingan panon poe 365 kali jero satu jadi itu teh
kabeh bisa katerka, bisa dihitung. Ira harek sama gahap bulan, sama gahap panon poe, lek aya bentang kukus kaliwat, Venus lek kadeketan, bisa jabatnya. Anak itu nayaw atuh nu heseng terkara di alam dunia teh. Nya lantaran nu ngeusianana manusia. Nah, seperti nu cengis ieu disebut jelema teh. Duh, aku teh kurang cihea. Nuju dagang batu asahan. Sok, terus. Batu asahan bedalan cihea mah. Wah aya 2 salamnya. Maneh, hah? Nyebut-nyebut alam dunia deui. Sumuhun. Sa alam dunia mah bang hebatna. Bang istimewana. Nah, ulah. Kawan pesan bae. Abdi mah pilih kabongan gedog beuteuh. Gopar atanapi samurai geus kami. Beuteuh. Tuh saya angin diasahna. Tuku batu asahan dia model ieu. Lapur. Wah, dia kasukut. Bakal mentut baik. Undang-undang bedoge. Ari mintul mah. Temen baik jeung kita bunga. Semua leres kita. Sing percanten kabi. Kudu percaya cenah kamarena. Percaya kana omonganana. Bang, asaha. Bang, asaha. Bang, asaha. Besok gedung di dapur. Pilih main itu. Bang, asaha. Asaha. Lampak, baliung, rimbat, biasa-biasa. Asaha. Kaasup kana golongan ekonomi lemah. Lain PMA, lain PMDE. Ieu mah PMKD. Penanaman modal kesan doang. Bangsa manehna bantu diproteksi. Kulut dididik sina jadi wira swasta. Asaha. Dok, dapur. Pilih main tuh. Asaha. Ada sepi jempol anu raos teh. Sepi iseun. Dagang nanti akan pajem. Nadi salam dunia. Para boskeun aya nu geus batu asa. Itu Geus pok deui bae alam dunia eta manehna. atanapi parantos ke jamana ayeuna mah. Rupina parantos aya mesin asahan. Dulu batu asahan digentos ku mesin asahan. Kumaha abdi sabar dak rumaos abdi mah jelema leutik ngan
Tukang rasakan kebugaran kayak milik berdaya budiman. Mas Kumambang. Hatena Mas Kumambang. Salaras nama sering aku teh arah karena nasib sorangan nanahan ka Gusti Allah. Ieu mah aluk teh ngawila-wila. Dan rah kanjeng lari. Kumaha buktina pakapulisan uleting tukar mo kaya atahan. Sora guru mah. Manehan amat ka Gusti Allah. Maha punten kieu. Dapangan. Sadamang-damang na wae. Tahu mante. Iya, pula. Dagang asahan. Angin. Parantos sa kausan mah. Gaya nu ngaserne. Tiru panen pamotong upami pada negeri 18 kali gajian. Aku keluarga. Terus tadi yuk manggil melepok. Kumaha upami abdi ngakuan. Buat antuan kumaha ya, Ya, perkuat dagang asahan. mantuan dagang asahan. Nya ada yang kata jadi tukang asahan kawas semua. Begitu man. Ayo. Ayo. Manganin, mana? Kau paling itu deh. Iden. Sah, asah. Asah. Ayah sahun. Ayah sahun. Sah. Asah. Demi dia mah kelompok. Mandi deh.
jalukir pada tuh kawasung rapat aku emas Pian, Piana, Pinuri, batu akik, batu inyang, batu bulu, batu asahan batu asahan aduh bosan nih mas nah hatunya bibi teh los kena batu asahan segala si bibi mah ngacapruk kena batu asahan Asahan na mah. Lari mamikin oke. Ini kurang nilai lagi, kurang paling putu. Ayo mari pesek. Geula mah geula. Sanunya ho. oh jantan itunya nih mas nya itu bibi mun angger kieu mah tampuk moal nambahan sanajan nya geus loba hasilna tapi akan urang teh kudu usaha sangkan leuwih nya kok sabenerna kakayaan salaki kami teh kurang keneh upama dibandingkeun di Sudadan Mustafa mah maksudnya nyanyi mas jangan bibi ngan eta geulna teh salaki kami mah jika nu geus sugemangan ku sakieu padahal terus usaha sakan bisa nyaruaan malah kudu ngelulihan nyaot teuing atuh nih kebenaran salaki kami hadieu aduh Kang Mas baca mayangan teuing kaleresan abdi aya pisan kemet kaulamun Muntah mas. Kenapa mas? Kek
Sapan setengah bau. Suhun. Sudagar Mustafa mah 2.568 bau saparapat. Beda jumpa rapat bau. Enten parapat bau oge hartosna kitu langkung beunghar. Memang enggak, Mas. Cobi emas urang anu aya sabaraha? Aya 2 piku 28 hati unyu saltan tai. Sudagar Mustafa mah kunjungna teh 15 tail. Jangan itu langkung beunghar. Bener, Mas. Si Mustafa leuwih beunghar nalengkakan. Teu pindo damel Kakang Mas. Kakang Mustafa langkung beunghar matan urang. Rai Mas. Pakai nyebut kakak ke si Mustafa. Leres Kakang Mustafa anu langkung beunghar teh. Kang ajar. Aku ayo kayak aku pada si Mustafa. Ada ya? Kau rambut jangan. Saya pikir salah makan teh. Gancang jauhkan kapal jaga aing singgohan. Duduk di bawah. Lalakina panasan, awewena bisaan.
Paling dia bentar kami nak sekali dong.
Moal di momo. Yung kerong. Apaan aing teh si kemek tas ieu bakas naon pas ngising. Hari asal nama emak kan terakhir ada ngumpulnya. Oh, tapi kata yang kamu Arab, kagak kan mau kerja mana? Bisa. Oh apa? Pas ate olahraga. Olahraga lantaran ngalakeun tenaga. Seni lantaran ngalakeun perasaan. Dina nu rasa. Nu mantap. Singin antara saya
kabayan oke, pakai nyebut-nyebut alam dunia di. Pasiate, ngaramengkeun alam dunya. Jelema anu tara pasea nya kuleun. Ada kabayan. Mata si kresek para saya dulu. Rame tuh, iya alam juga urang. Pas saya teh ngasa pikiran. Lantaran lamun urang teu paseanya, tangtu urang teh bakal mikiran dijawabeun. Sangkan urang menang. Nya. Ulah kayak ngomong. Tah eta sababna. Lumatak kuring mah nganjurkeun ka dulur-dulur sakabeh supaya resep pasea. Pasea teh salah satu di jalan. Neangan kasih kumaha. Kasih kumaha batin. Naon sababna? Kapan eta? Lamun urang menang dina papaseaan tangtu urang teh bakal ngarasa kumaha. Sabab geus disangrekeun batu. Lumata kuring mah euy. Sok mangkarinyakeun ka jelema nu tara parsea. Karunya lantaran tara menang kasukumaha. Sok parsea. Kami sedang doktrin. Wani sadar fatwa si kabayan tina perkara dina pasea. Terang mana? Tapi mun taya si kabayan mah wah aya surat itu. Oke, aya surat itu teh. Teh, Bikeun ngaramekeun alam dunia. sakali deui. Maka pasea teh keun ngasa pikiran. Ari hirup pikiran teh kudu diasah. Teh kukumingan teh. Si kabayan bikin metu asahan. Biasa. Tuh, bener sadobna. Awas tuh jangan mah teh. Lain ku batu asahan atuh masa pikiran mah. Lainnya paruh. Bari ingat kanurea kahayang somahan kumakeren tes hatena singkadamu kusang raja kapalai nalendra kumakeren tes manana sing tepika balarea kamari negara orang paksel perang gede kabeh ngayonan musuh ayeuna geus beres tukari dia capena rejeun rasa baluasna oba anu tiwas wadia balat nu perlaya kasambut di danau
Aturan bajak temenan bintangnya takkan nikah jangan Bentang jaksakan langit ketinggian cinta bijaksana hati ketinggian Dede gunungan memanggil terang manuka bentang tak ukur dawang bentang sulintang gerak bumilang pada erawan ningrai singgancang bumbu lalakon kerjiru warna nalir kakung diri melengkung pinuh usia rupa-rupa masing-masing dekat terkak di anggalna mereka ditangguh jadi ia putri satu buku kapan metanu sahiji ayeuna ketunggadaan aku ieu dedeh deui cenah arek diraponan raja dihukum mati Desangka satungtung rambut cenah carobeng putih jadi pamanggo haraman rek ngarebuat kursi gading ngarebut kana lendraan di mertua rama putih kuring teh wirtungtung tumak kakangna tegas kaayat itu buka singati kegesna pahala reya kanjeng raja ketowe sang somangan ngerangsung gara dosa teh jeneng raja salah oke jeung anjeunna Peksa aling siksa nupati semua ngerang papai Atenang anu kumarin sahamu Alek kajan Soranu kembang di balaria yang ibu pisan sorak sakria anu palaka angin supisan
Geus bob teu bae alam dunia. Lakon alam dunia teh. Nyai, ayo menang bae mah. Kumaha dagang bapak. Seperti nu erek kasasi. Buang-buang belum pojokan cangkel.
dina naon tela juragan. Lupa naon ya. Yang kudu itu jawab kudu ieu nama. Naon anak ieu teh? Ganeng. Naon sababna? Kumata kasih gagal, gak bisa ngalunda. Turun padahal, pun kami ke pasar, pakainya mulai pelajar lagi. Lantaran keturbean. Turun padahal, kami tak bisa lagi. Pakainya sapi mudik, tuntasan kapuitin. Kunaon, Kahartos pisan juragan. Di pasar sekene teka bagian, di pasar sekene sapi mudik. Kahartos, juragan bakal ngalapkan bisim abdi. Nasabah, waras, tawan anu kaki unjuk ke ulang. Sok jarita, naon sababna? Lantaran umpama terus kieu, pausahaan kami bakal kaekeun ku pausahaan si Mustafa. Sanes kitu Rai Mas. Las pisan Kang Mas. Mungguh jeung pangemut Rai Mas. Panutan Rai Mas mah mung hiji-hijina di saalam dunya. Nya eta anak Mas. Sareng raka mah Rai Mas terang. Pangunggulna di saalam dunya. Tiraku kade elehku besen kudu dagang Mustafa. Ya, aku si Mustafa. Keun Rai. Si percaya kakak sapoe poe deui. Kamu kurang bakal wibeunhan di sasa. Kurang bakal jadi jalana lupa beunghana salam. Moal aya mepakan. Kepala jaga. Cipok kaitan. Kumaha carana? Sakan usaha kami wis cukup tibatan tas. Awan anu kapi unjuk kaulan. Harus dibekar. Pakai pepeh. Ganeng. Katinggalna memang digadangan ieu pada juraga anu ditalingakeun prinsip abdi. Gacan patos tiasa ngajalankeun pancen. Dina sari dinterna mung tiasa mencit sapi atanapi mundi dugi kanyisit sareng ngancasna rata-rata 450-an juragan. Usahakeun sampean sapoena bisa mencit 700. Bisa. Biasa juragan. Namun etana Etana. Si bener dari nate. Kepala jaga. eta pedok sareng pesona juragan. Bedog jeung pesona kumaha? Mintul Betul hasa atuh. Mumawi kalet ayeuna teh sesat milari batu asahan sae. Wah, aku gampang. Padahal maneh cacak ini neangan jeung beli batu asahan. Sing loba. Untuk sumaha.
Tuh, lihat. Majikan yang betul kebayang datang. Tuh. Nah, usahanya.
Benar-benar dok. Apa ku ada? Astaga, ini kabinat-binat deui teh mereka kabean. Kunaon ha? Mabuk. Oh, aduh euy. Sudah, Pak. Betul, sekali. Orang di bus-bus sudah jauh. Kasabra, Kapaleta, Alipe, Koplok. Kami disebut loh. Oh, Nyalok, Kokol. kok. Di Kokol teh, kapan kolot? Abah. Kolot mah ada yang apa ya? Nya kolot kok. Kenapa kami nyebut kolot? Oh, Nah ari anak abang teh saha ngaranna? Itu, apa? Itu. itu. Nya tetela, abang teh kolot kok. Kolotna di itu. Mana mah kayak baik. Aya bae. Sendoro-sendoro bae atuh anu paling terjadi kate. Mun Bandungan. Nu mata pisan yang malan oge deuk. Apaan terus na Bandungan? Apa cenah sendoro-sendoro bae Sok tersepat cental-cental. Nu mata teh oge di imah ieu mah pa sental bae ari beurang mah. Pak santai. Iya, apa ya? Tadi sih itu. Pemajikan mana? Anak abah Ya, anak ah. datang ke abah, pukuli ke abah. Nah, pukuli mana rate? Pukuli yang kuring mau digawe. Tah gitu. Cenah mana teh mulai digawe. Salah kasare. Kasare. Alpoe. Ding oke. Hah, kalau gawe mana? Aina, apa rek nanya sebenarnya bayar? Kunaon mana teh? Mulai digawe. Kek, Pak. Digawe naon teh atuh? Nah, biasa we. Kalau salah suhu. Bedog na mintul. Ya mun asa. Mata. Arek. Nah, main nama. Jalannya nang batuasa. Rasakan itu lah. Hari sekolah. Woi. Asa kedok. Woi, suruh keluar. Woi ka kota. Tuh, duit nah. Balanjakeun ke sekolah apa poe? Ului balik. Balik. Ului dahan. Ului sare. Apa? Natenya ngomong. Sabenerna mah manusia manuk sare. Sare. Nya manuk sare. Lain makhluk udang. Nah, di apa? Iya, cekui. Manusia teh. Masuk bangsa udang je. Seperti kieu pada anggota. Oke. Eta teh abe oge kaasup kana makhluk anu pagaweanna sare. Eta cenah sok udang. Udang teh lantaran ka bangsa. Apa? Kahiji
bantu diri. Wah, kedua, manunya damar bari sale. Nyata itu bari gudang. Nu matang kapak salah gudang. Bosan, ini kayaknya mah kerana ketosan itu. Ini. Kita. Ya, Pak. Beres. Balik. Ya, Pak. Apa ada kamu? Kebayang. Mana kejauh nak? Jangan ingat karena pasangan. Dasar si itu. Jadi, lamun bedog diasah, tentu bakal seger. Lamun bedog seger, aing kudu kaleuweung ngarasu ka gunung. Sarape deui lah. Tapi ketan ibatan aing kudu ngarasu kaleuweung nya meuningan batu asahan. Neangan lain kudu menang neangan ge. Sanajan teu malih teu beunangan ka asup kana pagaweannya euy. Ari oge eta mah neangan asahan heuh. Saguripeuk nya. Kari-kari ayeuna aya meser. Keula lagi tadi. Gitu kan ya. Itu kebayang kamu lebih, Dek. Kasahan, Dek. Kebayang, asal. Kebayang.
di mana ilmu mantu banjar karena pemindahan negara ancik-ancikan. Saat kasih sampai mereka mana jawaban aja. Now, anda jangan susu garam tujuan kasar buat. Ayo ulang barengan untui ke gunung nyantai kapan ngipir pasir mentas barangan udah sebelum. Aduh, header terima ngadenge kecap antai-antaian gitu menikawas sama lengser Tinagara Mukau Sempang ayam Budi sedap Gesuku Ayah anu Diterangan Wirang lamun Semenang Langil Di malam raja anu berkawasa Diturut rakyat satu Tak etanu mata kuri Titik najan reyang Nasa ngomong teh didurirakeun masak resep nah kalau kaya ngomong teh kudu nyanyi ka suling bae Monggo kuring umpama sampean hayangna nyaeta padega di sudagan anu keur mumatang aya di dieu lain lantung temulang lain lensa palagana nyaeta tanggul piutus pikeun neangan sabang-sabang batuna nyaeta batu anu gede ginana pikeun nabahan pangasilan batu naon sih ngomong teh pono we atuh menikawas dengan sandiwara ih Kuring dewe Kuring diteangan Kesila Di mana aku di mana Batu asahan ayana Di mana Ciksugannya om dan anjen pesta Bismillah ngomong pokok kenitanya Hampura kuring hampura Tadi hente birosea Banjir kanan kuring kanan kuring lah eta teh ngomong nanti malu apa resep bae jangan batu asahan paling sedih pakai teh Pino cerita kuring hadir neangan batu asahan batu palagi ngasak bedog besok jeung kambak di pajangan turunan kuring Batu asa anca Minyak saruan Nupuk kuring Diteangan Gesbilan Di mana aku di mana Batu asahan ayana Di mana paling sedih pakai teh neangan batu tuh akan batu mahoba tuh batu tuh neangan batu asahan paling sedih pakai teh Singnya Pino cerita anu diteangan kuring batu asakan batu palagi ngasak bedog besok jeung kambak di pajangan turunan kuring dia mayor ditanya gitu teh anak ngabaret tem ayah
Kabayan, dengan gila, ayam pasya, igana, manenama. Benar oke apa omongan anak? Udah, bukan terus mah. Kami tua naluluk ketika banyak. Dagangan mah, wah kayu. Kumaha upami kibat pasar teh sesuai pabrik. Kenapa tidak ada nama? Ini pakaiannya. Ya sok. Halo. Pakai. 10.000. Kapan sih apa? Ya sok. Mama, langsung payun. Tuh, Kok kan ya? atuh kami itu mah. Oke. Aku asana. Ada bisa tuh abdi. Barang deh. Sudah yang milik. Oh, nyuruh deh. Mangga deh, Mangga. Punten. Ramana gede. Sampai dia kuling kiwan kedua lampu. Bahagia sumpi hanya lagi Hampura kuning ngomong mukawi dipilihkan di tapi inti lain ke kami eta duaan deui harulang Abdi terang. Dah dicari peratus kupingkeun. Mangga bayan ngaros ka Mang Lengser sareng ka Mang Madega nya. punya hanya biasa tapi bisa kana kagancingan kae tawe di kulem pikiran pijawabanana tadi anjeun teh geus nanya nah paksa kulingean asahan piwaran raja nya ini di piwaran lain kahayan sorangan najan itu bongan kuning Lengser Nagara boga panten anu pasti bakti karaja nya ini di piwaran lain kahayan sorangan aing ge lantaran dipoka di dengan asahan teh tapi kuring mah neangan teh teu kudu kita kami ari anajeun neangan asahan kudu menangnya Pino cari. Eta barang andedaran teh kudu ka pami, kudu dibawa, kudu dipasrahkeun ka mereka. anjeun mah jalma merdeka jeroning hirup tapi nama cukup eta gergesan hirup kuku jeung batur loba atas loba atur naon loba atas loba atur ngelehan sorangan
ngaragangan batur urang kesamuyonan aturan hirup salamet lantaran yuyuh. Ngerti aing mah. Lain balas, lain. Tapi lain gitu. Ari cek aja buat cikpok dari Ameh tetela umat beda kan? Ya beda tuh. Me jeung kuda. Ari kuda mah ngahiem. Jeung sok dititah ngarikmadaki hubunganana. Jadi kuda umal. Ari me mah ngabelele. Karena dititah nanaon. Mau badot, sejuk batur. Dan cek me pake nanaon. Jadi beda. Uring me arageun kuda. Beda. Sanes benten peningke. Kurang wangsul deui kana pamaksana sadayana. Jente keduanana mungkin wilayah batu asakan sanes. Tapi not sering. Aduh diteagan kuring teh batu asak. Batu lagi ngasak bedog besok jeung gampang. Kudu dipasrahkeun kandungan kuring. Ajar upama eta batu asahan geus dibikeun antuk turunan aing beuki beunghar. Ari aing Itu pisan dengan asahan sanajan nyamuk kesyogoco di satria arek berlayar. Mangka bayas sapidi Sarua neangan nama. Tapi kuring mah neangan asahan teh asal bisa dileumpul. Bebedakan di mana? Kumangkewe demangi kebebenangan cukup itulah. ari kitu kunaon anjeun beuteunya. Nah boga eta batu asahan anu kuring kesindangan. Gaduh. Lagi lagi eta batu asahan batos diical deui rajo. Rajo naon? Rajo urang. Hei, hei. Nah, lalajo jeung dilalajoanna euy. Hirup mata silih jeung eleung amanah urang eureut. Mana batu asahan sia teh? Adio. Riko sana rajo. Rajo. Leuwih
Kadang usadaya ayah seorang Friedrich Wilhelm Nietzsche, ayah seorang liberalisme klasik, sarang ayah seorang Sikabaya. Batu asahan kagungan Sumaga balik ical antara dipasrahkan kasahan. Terus alam dunia tegaraos muternan lagi pikiran kurang sadaya ayeuna karaos pisan muternan.